Para mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka 88 para mitra. Aduh, teu karaos ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, terang-terang 88 dinten mah nya para mitra. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga atuh Neangan Bapa karangan Kileuksa dina bagian ka 88 urang teraskeun. Atur nuhun nu partos nu subscribe sareng loncengna atur nuhun. Oge sering komentar atur nuhun, nu sering ngabagikeun acara ieu atur nuhun. Sakali deui nu partos nu like-na atur nuhun. Ieu ge para mitra sadaya aya hartosna nileina kanggo Mang Jaya official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan insyaallah pami masih keneh aya naon teh kasempetan mah tanapi bahan masih keneh seueur insyaallah para mitra Mang Jaya tetep naon teh ngasuh Mang Jaya official ieu. Mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun, Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Oge Mang Jaya bade hartosna mah ngadugikeun dongeng nu ayeuna teh bagian ka 88 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka 88. Sakumaha nu kauninga para wargi. Dina akhir bagian ka 87, urang sami-sami parantos ngabandungan tarungna antawis Kang Tua ngalawan Anggara. Teu acan aya nu asor, teu acan aya nu unggul para wargi, kumargi dua jago tarung. Nu hiji jago kolot, nu hiji jago ngora, mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra kaum dangu, Anggara harita bisa ngabela diri. Manehna ngalabuhkeun maneh bari nubruk suku Kang Tua, blug kereleng make jurus caah dengdeng, cedak bincurang musuh kabeunangan. Kuah Kang Tua ngoceak sabab sukuna asa potong. Cengkang blug labuh korejat Anggara hudang maksudna rek ngajejek beuheung musuhna. Ngan orokaya Kang Tua gerancinge sukuna ngael bincurang Anggara, poreat blak Anggara nangkarak pengkang. Korejat Kang Tua hudang suku katuhu geus ngajungjung rek nincak dada Anggara. Ari Anggara teu kaburu ngejat ngan suku musuh kaciri gancang ditewak kudua leungeun dibantingkeun sakaligus. Hiu kebru Kang Tua ti bebeut. Korejat Anggara hudang sakilat nyabut peso balati tina jeroeun bajuna. Hiu kolepat muru beuheung Kang Tua. Kilek cerep peso balatinan cerep dina tadeung. Mending ngajenghok Kang Tua teu nyana gerakan musuh sakitu cepetna. Anggara hanjelu sabab serangan gagal jeung gagal bae. Nenyo Kang Tua ngangorejat hudang sakaligus ditubruk, kabruk dirontok pundukna, dicekek satakar tanaga. Ari Kang Tua teu gugup manehna ngajaul ka tukang, ngahaja ngalabuhkeun awak ka tukang maksudna sangkan Anggara katindihan ku awak manehanana. Tapi basa keur ngoleweng Anggara ngalesotkeun awak musuh. Manehna ngejat ka gigir nginjem tanaga musuh, celeg Anggara luncat ari Kang Tua ti bebeut ku tanagana sorangan. Waduh, kelo sia. Kurang ajar ngahina ka kolot. Pokna teh tuluy nangtung deui cileng mundur rada jauh. Aya kana 5 lengkahna tuluy masang kuda-kuda dua leungeun disilangkeun hareupeun irung. Tuluy turun lalaunan ka gigir bari ti pepereket ngabijilekeun tanaga. Cilaka gelat 1000 bijil. Geurentes hate Anggara. Manehna geus ngarti kana eta gerakan da geus dibejaan ku bapana. Anggara mureleng ka musuhna tanaga geus siap. Lain keur ngadu jajaten tapi keur ngejat nyingkahan panarajang musuh. Barang keur kitu Ki Baraja nu geus meunang mapagahan niles ti gigireun juru simpen jeung Mang Dampa. Ngahaja neangan tempat anu mernah pikeun ngabongohan musuh. Hiu Kang Tua ngadorongkeun 2 peureup ka hareup ditujukeun ka Anggara. Puri nyai cahaya emas nyuwuh kana awuk awak Anggara. Celeng Anggara luncat nyingkahan balai, keleger panarajangkeunna kana tangkal kai. Dorok-dok, wer, bru tangkal kai nu sakitu gedena runtuh kalayan kalakaina rabeng bubuk hai ajur paburisat. Kang Tua ambek lantaran musuhna linghas, manehna malik deui ka Anggara, 2 leungeun ditujukeun ka Anggara.
didorong ku tonyokan kemar kurilap aya sinar muru ka Anggara celeng Anggara luncat deui peledag keuna kana batu perah batu beulah cebul ngebul jeung bau hangit kurang ajar lingas-lingas teuing mangkluke awas ya diduruk jeung leuweungna ku aing Kang tua jengkel sabab geus 2 kali teu bebeunangan nista maja utama pokna tuluy ngawatek deui elmuna maksudna sabagian gede tina kadatan tanagana rek dipake ngagempur Anggara ngarah ancur sakaligus jeung teu bisa disingkahan tapi barang jeung kitu Ki Baraja geus taki-taki ti tadi keneh kolebat keduk koceak aya nu ngagero mata keung blug para mitra Kang tua rubuh sakaligus sirah tina sirah boroboran ku getih seger langsung kekejet sigak sakarat dijireunana ngajegak Ki Baraja nyenyekel popongkol sagede bitis nu digunakeun pikeun ngababuk mun-munan musuh make gerak anu kacida cepetna Anggara colohok bengong heut hate leutikna mah teu panuju nenyo peta Ki Baraja kitu nu geus wani ngabongohan ka musuh nungas mang rengse Kang tua konyor moal bisa hujang deui kitu pokna tuluy ngaganeang leumpang ngadeuketan ka si juru simpen nu colohok bengong sarta muji kana katanginasan Ki Baraja da eta we gerakan nepi ka teu kaciri teu katuturkeun ku panon batur paman nah becurang nu kitu teh lain satria paman ceuk Anggara akhirna mah kedal ucap ngeberehkeun ka teu panujuanana tapi Ki Baraja teu kaduhung lantaran geus meunang parentah ti juru simpen malah harita juru simpen nyampeurkeun ka Anggara pok ngomong yang Anggara anak bapa ulah pageuh teuing nyekel papagon kudu diluyukeun jeung kaayaan musuh hidup kawentar gagah jeung teleges mun teu dikitukeun hidup bakal jadi korban keun bapa nu tanggung jawab dina hal ieu pokona musuh ancur balad baluya Anggara teu ngomong deui ukur ngarahuh narik napas red ka popongko nu dicekel ku Ki Baraja red ka Kang tua nu masih keneh kekejet bangun nu kacida nyerina tina sirah beuki ngaburial getih seger masihan taneuh jeung jukut tapi kaboleger beureum mata kukurayeun nu nempo nyajangna seueur teuing emutan lah dina kaayaan kieu mah mun teu maehan pasti dipaehan mang dampak milu nyarita Anggara teu ngomong deui sabot kitu ujug-ujug aya nu ngahiung sada barang teuas anu maju tarik pisan Anggara sabatur-batur tangah orokaya geus eueuh waktu keur ngejat ti luhur datang batu sagede talebung rek ningang kanu tiluan ngan untung Ki Baraja kesit sakilat manehna nyapu balad sina ti jengkang kabeh hiuk bet-bet jengkang kabeh juru simpen jeung Anggara katut mang dampak pating jarengkang ka tukang geus teu bisa nahan kana serangan Ki Baraja bareng jeung ngajengkang nanu tiluan blug cedagur batu ningang lemah ancur mancabura mun metel kana sirah moal teu bocok tapi untung tayanukeuna ka Anggara sabatur-batur da keur nyungkur kana taneuh can kaburu hudang deui sanggeus batu ancur sarta bubukna mancabura ka karaharudang bari ngeprukan pakaian sarereang ngahegak bakat ku cape jeung jajantungna reuwas Ki Baraja ngemplong hatena sabab baladna salamet aya naon ieu ceuk Anggara kawas nu poho kana kaayaan ning mas mana jang Angga ieu daerah musuh Kang tua geus onyor tangduk Ki Buranil midil tembak Ki Baraja nya jadi nu nyerang bieu teh Ki Buranil nya saha deui atuh Anggara ngerahuh narik napas jero tuluy tangah anabreh katempo aya nu ngajegan ulak cangkeng di luhureun guha nu tayalian iwati Ki Buranil nu tita tadi nyaksian lumangsungna nu keur tarum Ki Buranil kacida gemesna sabab teu panuju kana tindakan Ki Baraja nu tega ngabongohan nu akibatna Kang tua cilaka satadina Ki Buranil teh resep kataji ku wawanen jeung kasatriaan Anggara nu geus wani nyang hareupan Kang tua nu geus kawentar gagah sakti mandraguna hate leutikna Ki Buranil muji ka Anggara nu gede wawanen jujur jeung satria dan sikap nu sarupa kitu ngadak-ngadak leungit kalinih ku kakeuheul nenyok tindakan Ki Baraja akhirna Ki Buranil nyieun peta kitu ngabongohan ka musuhna ku jalan ngalungkeun batu rek dipake ningang musuhna kurang ajar setan alasia geuning sia nu jadi kokocona Baraja Desangka jago kahot cewara gagah kabecus main pokong ukur bisa ngabongohan padahal sia munya sia jadi lalaki langit lalanang jagat sok hareupan aing deuleu kitu ceuk Ki Buranil ditujukeun ka Ki Baraja
Nasar jalma kolot ku maneh sia. Geus bikun, geus deukeut kana liang kubur kali luangeun. Bisa sia nyebut licik ka aing. Bisa sia nyebut ngabongohan ka aing. Sia ge ngabongohan ka aing. Tembak Ki Baraja daya kasieun. Nah, dasar belet. Aing naur hutang sia deuleu nu licik dilicikan deui. Nu main bongohan di bongohan ku aing. Mangas jeung untuk lomba seungut wani mah turun sia. Ceuk Ki Baraja nulak cangkeng bari tangga. Geus siap sadia pikeun ngayonan Ki Burandil nu memang geus bijil amarahna. Angara jeung Mang Dampa katut si juru simpen hidang mundur. Sabab geus kaijir bakal aya kajadian nu mata keueung. Nya bareng jeung kitu Ki Burandil turun-turunna teu samanea. Ngabiur jiga nu ragrag padahal ditujukeun kana mun-munan Ki Baraja. Dampal suku geus siap pikeun ngajejak sirah Ki Baraja. Tangtu Ki Baraja teu cicingeun. Nenyo musuh nyurubuk rek nincak sirah. Manehna ngejat bari nyabetkeun popongkol. Celeng hiu kalayang cebet. Purisat popongkol ajur jadi bubuk ditakis ku pigeulang Ki Burandil. Brig Ki Burandil nincak lemah. Karasana euneur kawas aya lini. Sakilat geus pahareup-hareup jeung Ki Baraja duanana sarua pikasieunana. Rupa teu matut tungtang-tungan jiga bodor. Nusa urang rangkebong pegang nusa urang jabrig weweg. Pinuh urarangken, gelang, ali, kongkorong, jimat-jimat narapal dina awak pikeun ngajaga serangan musuh. Memang lain beja kagagahan Ki Baraja sia. Maki jeung bisa nyingkahan panarajang aing. Lamun lain sia buah-buah geus ajur jadi lebu. Tapi montong suka bunga sia poe ieu poe bungsuna pikeun sia. Baraja sia hianat deuleu. Montong loba bacot. Moal guna deuleu. Aing geus posen ngadenge omongan sia. Aing teu sudi ngahiji jeung musuh nu jiga iblis. Aing teu sudi gumawula ka jalma edan. Aing leuwih hade ngawula ka jang Anggara. Puguh tujuan hidupna. Ceuk Ki Baraja ngebrehkeun tujuanana. Kurang ajar sia. Nyaan ngahina hianat poho kana sumpah. Make wani-wani pilu ka musuh. Taya deui hukuman nu satimpal pikeun sia. Iwat hukum pati tugel cangga rasakeun sia Baraja. Ki Burandil ngayunkeun leungeun katuhu para wargi sadaya jiga nu lelewone. Tapi ngandung tanaga nu rongkah hiuk bijil angin muru kana beheung Ki Baraja. Tapi Ki Baraja sadia tit tadi keneh manehna nyodorkeun dampal leungeun katuhu nahan serangan lawan. Harita para mitra melipating hariuk ting jelegur dua tanaga batin bandro. Belesak suku Ki Baraja harita teh para amblas kana lemah semat mumuncangan. Awak Ki Burandil tiba ngagigeg meusan tuluy neureuy ciduh bari molotot ka Ki Baraja. Nu keur ugil-ugilan narik napas, narik dampa suku nu mebes kana taneuh. Ngajago sia. Hayang leuwih ti kitu hakan ye. Ki Burandil ngayunkeun leungeun kenca bari manyun mapatkeun jampena. Wer sada angin puyuh lilimungan tapi aneh ukur sabudeureun Ki Baraja wungkul. Gigeg-gigeg Ki Baraja igeg-igegan kawas bebegig katebak ku angin. Manehna rada seber narima tanaga eta mah. Sabab karasan asa seueul kana angen, panas pating hareab kana awak. Tapi Ki Baraja nyoba-nyoba ngabijilkeun elmuna. Samemeh rubuh dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Kurilap aya cahaya koneng bijil tina dampal leungeun, peledug aya sora pating guludug. Paladak aya haseup hideung di antara dua jago bantrokan ilmu batin ngabijilkeun haseup anu kacida kanalna. Cengkang Ki Baraja ngajengkang ka tukang. Eleh tanaga ku Ki Burandil, ari Ki Burandil teu regrog-regrog tetep kuat ajeg dina tangtunganana. Jep sora nu pikasieun jempe haseup hideung leungit. Ki Baraja ngarumpuyuk teu bisa nangtung, angeunna karasa eungap, sirahna karasa lieur. Malakal maut geus ngaharewos ka aing. Rek mapakeun sia, coba geura tadah yajian aing. Ceuk Ki Burandil tuluy nenjerak bumi sakali. Celeng Ki Baraja kawas aya nu ngalungkeun ka luhur. Geus di luhur leungeun Ki Burandil ditojokeun lempeng kana awak Ki Baraja. Purisat aya cahaya herang ngabelesat. Tapi memeh keunakan awak Ki Baraja aya nu ngolepat semu koneng. Motong eta sinar, peledag kadenge sora lir gelap ngampar. Ajian Ki Burandil teu tepi kana awak Ki Baraja. Kasabat ku ajian batur anu meh sarua kuatna. Puguh Ki Burandil menika kerot bakat ku asa aya nu ngagokan kana paniatanana. Purila kakenca breh si juru simpen karek ngulapes leungeunna. Tas ngaleupaskeun serangan nu bieu, rei beungeut Ki Burandil jadi robah, keuneuk dir beusi atah beuleum.
Bareng jeung kitu awak Ki Baraja nyirorot deui ka handap. Rek ninggang batu anggara ngalenyap kolepat jeleng kuru muruk Ki Baraja krep. Kasanga pisan Ki Baraja salamet teu ninggang batu tuluy diecagkeun deui. Nuhun yang, nuhun. Udeg mang rada lieur bieu. Nah, ya di mana tapi ayeuna caang deui. Cing dulungan pencet urat walikan mang. Sinawaras deui. Ki Baraja nukangan anggara ku anggara digugu tuluy dipencet kalayan ati-ati. Tol congok ramo kana urat nu heuras meuni manteng. Ku anggara disasar plong biasa deui Ki Baraja buringhas. Tuluy narik napas bari kekerot jiga nu ambek. Jongkop jang, tanaga mang balik deui. Tadi mah kageunaan ku ilmu si Buranil. Urat mamadi mang ngajak-ngajak lumpuh. Teraskeun darungna mang. Itu pun bapa diancam. Ngeun, urang silih bantu. Temal Ki Baraja tuluy taki-taki deui. Panon mureleng kaki Buranil nu harita keur molotot ka juru simpen. Tayau ka batut nasiah hianat dewe manusia deh. Apaan sia dipercaya di juru simpen ku aing. Nah sia kumawani ngahalangan kana niat aing. Atawa sia geus bilu ka musuh. Hayang buru-buru nepi kana neraka sia. Ceuk Ki Buranil. Manehna heraneun sabab juru simpen bet ngabelaan musuhna. Montong loba teuing tatanya Buranil bisi anjeun teu nyaho. Tah jajaka teh anak kaula. Jadi kaula kudu ngabelaan anu jadi anak kapaksa ninggalkeun kapercayaan ti anjeun. Ti mimiti menit ieu, detik ieu, jam ieu, poe ieu kaula teh sudi ngajalankeun tugas ti Andika. Leuwih hade tarung bebeakan ngabela nu jadi anak. Jeung di bisi Andika teh nyaho nu ngabinasa si tilu jago aing jalmana. Ceuk juru simpen. Terang-terangan kaki Buranil yen manehna geus hayang ngabula teu hayang ngumaula kaki Buranil. Atuh puguh tumerapna kaki Buranil lain deui matak jengkelna. Sabab anak buahna bawahanana andalanana kabeh geus carem. Aya nu paeh, aya nu hianat, aya nu bilu ka musuh. Nah, kurang ajar. Paingan gua peteng bocor paingan aya musuh nu nyaho ka dieu. Goreng sia nu jadi ulon-ulon pangacona. Montong samat kan ieu sia. Poe ieu nyawa sia bakal paturai jeung raga. Pira samat inung bapa sia. Ceuk Ki Buranil tuluy ngepeulkeun peureup. Geus kitu ditojokeun ka palebah juru simpen. Hiu jeleng juru simpen luncat tingkahan. Peledug batu nu kakeunaan dicada tarik. Berai beulah jadi sababaraha hulu. Ki Buranil beuki nafsu sabab serangan teu bisa sakali jadi. Hiu nyerang deui. Leuwih cepet batan tadi juru simpen geus boga andelan. Manehna masang kuda-kuda rekep naker. Barang nenyo musuhna nyerang manehna ge malik nyerang. Nandingan pangawasa musuh, hiu pededag dua ajian bantrok nimbulkeun sora nu kacida tarikna, haseup hideung mulek. Kurang ajar, ngajago sia modar setan. Ki Buranil beuki gemes. Jeleng luncat bari nyabetkeun dampa suku kana tarang si juru simpen. Gilek pros hiu cebet suku Ki Buranil dibabad ku pigelang leungeun. Curalit clek Ki Buranil nincak deui lemah. Kekerot nahan amarah sabab serangan gagal bae. Hanas geus ujub yen ku sakali ge tangtu musuh ajur. Nyaan sia. Ngajago mun kitu marasakeun ieu. Ki Buranil ngodok saku baju, kek nyekel hiji barang mangrupa batu segede endog soang. Teu tatapas ini dibelewar dibaledokeun ka juru simpen. Eta batu kacida anehna, tadina mah segede endog, barang dibalangkeun jadi segede telebung. Lempeng kana sirah juru simpen tapi tegugup kereleng kagigir kebut cegur sada mariem bitu. Juru simpen ngorejat hudang kek kana peso balati pedawar siet lempeng kana dada Ki Buranil. Tapi pedentrang kawas kana batu congo peso donglak. Pluk murag juru simpen ngarenghap narik napas panjang. Najan geus nyaho yen Ki Buranil weduk ari nenyok kitu mah teu burung olohok. Rek ngagunakeun ilmu naon sia ha? Sok tamplokeun ka aing kabeh moal burung ditadah ku aing. Ceuk Ki Buranil. Montong somong Buranil, ceuk juru simpen. Ulah dijauhan Pak, rapetan Pak. Anggara ngabejaan ka bapana, ngatur siasat sangkan musuh ulah dijauhan. Juru simpen ngarti kana maksudna gancang ngangseg ka Ki Buranil. Bari molotot ngagunakeun pangabaran. Leuwih deukeut leuwih hade yap ka dieu dicekek sia ku aing. Ki Buranil ngagupayan. Para mitra kaum dangu, juru simpen teu nemalan harita asa moal aya gunana ngomong wae mah.
cekek kana perah bedog hiuk dipake narok tarang musuhna. Kiburan ieu teu ngejat teu ngagiwar bedog diantep sinakeuna. Hiuk belentrang kana kawas narok batu malah mameni ngaburi nyai. Sok beakeun ka panasaran sia. Tarik ti tukang, krek ti hareup. Kiburan ieu jiga nu ngalelece manehna nukangan ka juru simpen. Somong setan, juru simpen ambek hiuk ngayunkeun deui bedogna belentrang kana babatok sirah musuh. Teu kerel-kerel timbang ngampul. Juru simpen panasaran seak nigas bincurangna belentrang kawas tadi. Seak kana pingping ngampul cebrod kana iga teuterak tungtungna ki juru simpen ambek. Lung bedog dipiceun gabrug ngarontok kana beuheung Kiburan ieu dicekek satarikna. Tapi cakak Kiburan ieu seuri tuluy nyekel kana pigeurang juru simpen kak dicekel pageuh. Koceak juru simpen harita keneh ngacerit. Lantaran leungeun karasa panas nepi ka ngebul bijil haseup, kapaksa panyekek dilesotkeun. Juru simpen pepelengkingan bakat ku nyeri aduh-aduhan. Nenjok kajadian kitu angara teu tega nenjok bapana kitu. Jeung melang bisi dibinasa jeleng luncat ka hareupeun Kiburan ieu pok ngomong. Lesotkeun sia setan. Nyah cucu ngasia. Budak-budak geus diajar lancang. Ngomong padu disada deuleu. Abung bibir teu diwengku, abung letah teu tulangan. Disayang kojor sia teh ha? Kiburan ieu mureleng ka angara. Montong loba bacot lesotkeun atuh moal sia. Mun sia geus kumawani ngomong kitu artina geus sadia pikeun kojor. Heug manusia dilesotkeun ku aing. Tapi sia jadi gantina. Ceuk Kiburan ieu tuluy ngalesotkeun juru simpen. Sakilat nyamel nyamer anggara rek nyekek beuheung. Tapi anggara lain budak leutik nenyo musuhna nyamer teh gancang ngejat. Plos serangan Kiburan ieu ngakan angin. Celek anggara nincak lemah. Serepetnya lugas bedog barang jol deui serangan lawan dipapag ku sabetan bedog. Hiuk beletrak tulang leungeun Kiburan ieu teuas. Dikadek kalah ka ngebul. Anggara nahan napas lung bedog dipiceun. Kilek kakenca nyingkahan serangan Kiburan ieu. La haula wala quwata illa billah. Gerentes hate anggara tuluy ngawatek ajianana. Sebrut narajang nu di arah dada Kiburan ieu. Tapi Kiburan ieu ngayunkeun leungeun hiuk peret dua leungeun bentrok. Cengkang anggara ngajengkang dua lengkah ka tukang. Napas sesek ulu angen karasa seueul. Ari Kiburan ieu batuk sakali ti korona asa aya nu mangpetan ari diohekeun getih kentel. Kurang ajar. Pebejit burung sia. Montong gegelendeng Burani rasakeun ieu bangsat. Anggara ngalaan geulang lung dialungkeun ka palebah Kiburan ieu. Plug paledug bijil haseup. Puringkal orai naga nu kacida gedena hulu culeungeu letah ngelel. Puringkal bari sebrot murahkeun peurah ka palebah Kiburan ieu. Tapi Kiburan ieu gancang ngejat kituna bari nyabetkeun peureup kana bangus orai. Cebet lengak hulu orai ngadangheuk. Puringkal cebet buntut orai kana tonggong Kiburan ieu. Tapi teu karasaeun tungtung buntut kalah ka dicekel, tuluy dicentok sakaligus laketei awak orai jadi leuleus taya tangan pangawasa. Geus kitu para mitra punuk orai dicejek satarikna les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Janggelek jadi geulang atuh mending ngahuleng anggara teh. Sabab pangawasa jin teu mampu ngelehkeun Kiburan ieu. Sok budalkeun ilmu sihir sia. Ku aing moal burung ditadah ka bege. Kiburan ieu nangtang kituna teh bari mulung geulang nu ngagoler hareupeunana. Tuluy diwejek kawas nu gemes. Para mitra kaum dangu, aneh bareng jeung ajurna geulang. Rieg-rieg bumi alam asa euneur, paledug aya dua gulungan haseup menikanrel. Hiuk angin ngagelebug, celeg ngajanggelek jadi dua papatih jin. Nu tayalian iwati Dulja jeung Dulji nu geus taluk ka anggara. Manusia edan, manusia kurang ajar sia. Cek Dulja bari ngaragamang kana beuheung Kiburan ieu maksudna rek dicekek. Tapi Kiburan ieu geus masagi, nenjok kitu teh teu sieun sakilat ngarawel kongkorongna. Tuluy dipake ngeprak leungeun jin. Hiuk peret koceak Dulja ngajerit bari gugurubugan. Les leungit ngiles teu puguh losna. Dulji ambekeun sabrut nu beruk ka Kiburan ieu. Sarua ukur sosoroh kojor ari rol ari habak di babuku kongkorong. Koceak Dulji ge ngajerit, les leungit teu kanyahoan inditna. Ngong aya sora tan katinggalan.
Anggara ngaula teu sanggup ngelehkeun manungsa. Awak kaula panas. Aduh ampun panas. Kitu ceuk eta sora nu tayalian Iwati Dulja jeung Dulji nu eleh jajaten ku Ki Buranil. Sok bijil deui rek jin setan siluman moal burung ditadah ku aing deuleu. Ceuk Ki Buranil sombong naker. Boga rasa yen dirina unggul ti batur. Ari Anggara kekerot para mitra nahan amarah. Najan bari jeung bingung manehna nyoba-nyoba narajang sakali deui. Ieu mah ngodok badi tina jeroeun bajuna memeh digunakeun di jampean heula ditiup 3 kali. Geurentes hate Anggara hiup belesat maredogkeun badi ka Ki Buranil. Sabuk badi nyemprung rek niruk jantung musuh. Ki Buranil ukur nyerengeh badi nu newuk diantep. Beletrak kana dadana pluk badi murag teuteura. Anggara ngahuleng ret ka bapana nu geus mundur. Ret ka Ki Baraja nu geus turun wawanena. Sabab tadi ampir-ampiran binasa ku Ki Buranil, komo Mang Dampa mah taya kawani pisan, teu wani maju ngayonan musuh. Cetek. Cetek nu kieu mah keur naon cocolek tarasi di bawah perang dulur. Ceuk Ki Buranil bari habak najong badi, celeng nyawuk kana beuheung Anggara. Lenyap hate Anggara ngalenyap, lep ngelok biur badi tetul kangeun manehanana milepas ka palebah Ki Baraja. Ku Ki Baraja ditepak, celeng malik deui kana beungeut Ki Buranil. Ki Buranil teu ngejat tapi kalah calawak, krep badi digegel sakaligus. Mang Dampa colohok krep kana perah badi dicekel ku Ki Buranil terus dirameus, karwak badi ajur jiga kararas dirameus, pururuk gur diawurkeun ka hareup. Sok sade nu rek ngajajal pangabisa. Sor ka hareup ku aing di daguan memeh aya nu kojor. Ceuk Ki Buranil teu weleh nangtang. Nenyo kaayaan kitu mah para mitra Anggara rada maruringkak bulu pundukna. Teu wani maju deui gancang mundur ngadeuketan ka bapana. Ngariung jeung Ki Baraja katut Mang Dampa. Pak, kumaha ari geus kieu kasakten Ki Baraja memang lain Ki Buranil lain lawan-lawaneun. Abdi mah teu sanggup ngayonanana, Pak. Ceuk Anggara bangun hariwang sok sieun matak cilaka ka sarerea. Gunakeun aka jeung pikiran ulah dilawan ku heuras, ceuk juru simpen bari ngarampaan pigeulang leungeun nu tutung tapak mencet Ki Buranil. Ngajang kudu dinipu, tapi kumaha jalanna? Ceuk Ki Baraja. Manehna rada bingung yang hareupan Ki Buranil mah. Kieu Pak, kitu deui ka Mang Dampa katut Ki Baraja. Di kuring aya pakarang pusaka kujang rompang nu geus welasan taun disimpen tara dipake itu ieu. Nurutkeun riwayat ieu kujang pakarang genggeman Aki Padilla. Anu kungsi dipake tarung ngalawan Ki Buranil. Sarangkana tinggalin dina beuteung Ki Buranil, sugan we Ki Buranil nu ieu. Anggara tuluy ngodok kujang rompang nu disesepkeun jeroeun bajuna. Tah bener jang eta pakarang Aki hidup teh. Bener pisan nu sarangkana aya di jero beuteung Ki Buranil. Ngan matak susah. Ari sabab kisaprak Ki Buranil kaancikan sarangka kujang, awakna jadi teuas weduk teu teu laku pakarang. Malah mun dikadek sok ngagentreng kawas ngadek wajah. Pan tadi ge kasaksi ku sarerea Ki Buranil beduk jeung kuat. Tah kulantaran kitu, bapa rada cangcaya na eta kujang teh bakal ngabantu ka urang atawa bakal namahan gagah ka musuh. Atuh saja bati kitu teu gampang hayang nyuduk beuheung Ki Buranil teh. Ceuk juru simpen masih keneh nemongkeun ka hariwangna, bubuhan geus apal kana sifat-sifat jeung kabedukan Ki Buranil. Tapi saur emak ieu kujang teh pusaka nu gede hasiatna, bisa ngelehkeun anu jarahat jeung deui abdi inget kana lalakon pawayangan nu tumiba ka Gatotkaca. Apan perlayana teh sabada katibanan ku panah konta nu sarangkana aya dina udelna, ceuk Anggara. Beda jang beda deui, beda riwayat jeung zaman. Ari Aki Padilla mah apa niatna ge rek ngabinasa musuh ku kujang. Tapi poho sarangkana teu dilaan. Ari bersarangkana tinggalin. Barang dicabut nu beunang kari kujangna kitu ge rompang deui. Ngadenge jawaban juru simpen kitu Anggara ngahuleng. Kapercayaan kana dirina jadi ngurangan timbul rasa was-was jeung hariwang. Sok sieun teu bisa ngungkulan musuh nu akhirna pasti bakat cilaka, tapi Ki Baraja encer uteukna pok nempas. Yang Anggara ngindunai kan juru simpen eta pakarang jeung kudu dibarebutkeun riwayatna. Sakira aya maunatna prak gunakeun susuganan aya milik urang sarerea. Waktosna see para mitra na ieu mah tiasa naon teh
tiasa ngelehkeun kiburan ilmu aja kujang rompang para wargi kisah. Mangga wilujeng kantun bae premios.